muter kan dia. Satu satu. Satu satu. Keluarga besar ya Ibu Hajat ini berada di Kampung Mariuk, Desa Pasirwaru, Kecamatan Babulemangan, Kabupaten Pak Haji, anu disepitan teh saha? Anu disepitan teh incu. Oh, pakaulan ka incu ieu nyawernya Bu Haji.
lain ayana aduh berbetahun biar diurinkan sini bang. Tenang saja dari sawah ayo naon ayo tinggal itu beak beak itu sampai sih nah enaknya aduh hayang naon itu hayang naon cai naon tinggali tanggal awal di maya gemuncang abis hayang kalau saya tak ay apaleun aduh ay sebutkeun atuh
sumputkeun hayang kalapa batur mah tingali Allah halewat oge alhamdulillah seueur aqua hayang kalapa tenang saja tuh disoak soak apa menisoak itu biasa saja tuh ayo disok sok itu jadi kagak enak pasikeun geura sok kalapana aya tos aya mah bisi kaburu anu kaburu anu kain kalapa aduh si eta suri sia terus dari kalapana aduh tambah menang apa yang dibalik barang serangan segala Gegel, bacana. Gegel, mantap bisa. Tinggali tukang karaoke berbetahu cuma diurungkan enak kedua kata enak lain dua kan eta enak ukun apa ukun Mana ibu saya nyoba deh atuh gogo nyoba deh atuh nyoba deh tapi tong amak-amakan nasionun dan eta oh tong amak ya heh tong amak disiunun alah aya ieu di dieu tah nu si eta mah jeung nawar ngarakeun mut amit sama jeung aing udah era oh kali 2 sedek ke 3 sedek 4 sedek 5 sedek 6 sedek kalau sedek atau angka hiji teh apa sedek mah lain eta dua kan ngeunang teh aduh alah si eta menta atuh aing teh sakitu itu setting ewa menta atuh wah tingali batur tah cari lah jeung aqua pek lain ini yang masalah capek teh aku dah tinggal batur aqua bor kayak kalapa ngarasa eta naon eta alah naon eta apa aduh patungan masuk kita nyama ieu Gusti ampun lain kitu nyawa eta pisang eta pisang tadi geraja pada nah gitu bakal langsung eta teh saya buang hajat tacan paninten di uang tacan di bibina tacan di omna seueur kene jadi yang juri itu sama ya begitu si eta ya tong salah gampang mata oge eta kapengalu ini ku saya bilang ya aya mah kitu tina kalapa lain si eta duka kituna aduh wajat aduh si eta ampun ya lopek ya mata tong sok malawuda Bapak
orang